Assalamualaikum, wilujeng tepang deui sareng Ibu dina pangajaran basa Sunda ngeunaan kade carita pondok. Pastinya tos familiar ngeunaan carpon atawa singkatan tina carita pondok. Ya leres pisan carpon teh singgetan tina carita pondok. Ya. Sakapeung mah sok aya nu nyebut istilah carpon teh disebut tadok. Istilah carpon dina sastra Sunda sarua hartina jeung short story dina sastra Inggris. Atawa lamun dina bahasa Indonesia, sastra Indonesia khususna disebut cerita pendek. Ya. Tah carpon teh bahasa Indonesiana cerpen, ya. Cerita pendek, cerpen, carita pondok, carpon. Carpon teh nyaeta karya sastra anu direka dina basa lancaran. Basa lancaran teh disebut oge prosa, ya. Jadi prosa basa Sundana disebut lancaran. Tah, kusabab carpon teh jadi ukuranna pondok henteu panjang kawas novel. Ukuran pondok di dieu biasana dicirian ku jumlah kecapna ukur 5.000 nepi ka 7.000 karakter. Ya. Lamun di halamankeun paling jumlahna ngan ukur 4 nepi ka 7 kaca atawa 7 halaman. Tah, aya 2 rupa carpon. Nu kahiji carpon anu pondok istilahna disebut short story. Aya oge carpon anu panjang disebutna long short story. Ya. Kulantaran pondok teh carpon mah jalan caritana atawa galurna oge biasana mung sajalur tara rea-rea tur henteu pajurawat atawa henteu ribet kawas novel. Ya. Kitu deui latar atawa settingna. Estu digambarkeunna saeutik pisan. Tara papanjangan jeung deui palakuna oge tara loba teuing teu kawas siga novel. Si carpon biasana teu lepas tina ajen atikan. Ya, ajen atikan teh naon? Ajen teh nilai, atikan teh pendidikan. Jadi nilai-nilai pendidikan jeung moral atawa karakter pikeun pienteungeun atawa tuladeun nu maca. Pienteungeun teh cerminan, ya, atawa contoh anu bener ke nu maca. Ku kituna si carpon teh sanajan fiktif atau fiksi rekaan tapi masih keneh kaharti ku akal, beda jeung dongeng anu pamohalan. Tah, bisa disimpulkeun, bisa dicindekeun yen carpon teh mibanda ciri-ciri di antarana nu kahiji wangun karanganna pondok, wangun bentuk karanganna pondok. 2. Sifat caritana naratif jeung fiktif. Naratif jeung fiktif nu tadi teh hayalan jeung ngaguluyur nya. Nu katilu eusina kaharti ku akal atawa realistis. Nu tadi teh beda jeung dongeng. Novel mah sanajan rekaan atau hayalan masih keneh kaharti ku akal, beda jeung dongeng anu pamohalan. Nu kaopat biasana nyaritakeun hiji kadagian. Jumlah tokohna Henteu kompleks kawatesanan. saperti dina novel. Kawatesanan teh naon terbatasnya, henteu rea kawas dina novel. Jeung nu kagenep eusi caritana nu muwuhkeun sikap anu positif, nu muwuhkeun teh menumbuhkan sikap anu positif ka anu maca ku cara leubeut atawa penuh jeung mundel ku ajen atikan, moral, karakter pikeun pienteungeun atawa tuladeun nu maca. Jadi eta nya ciri-ciri novel teh. Ayeuna urang sakedik ngaguar ngeunaan
sumebarna atau penyebaranana si carpon mimiti aya dina sastra Sunda. Tah mimiti ayana carpon teh dimuat dina majalah Parahyangan ya. Taunna teh sabaraha di tahun 1820. Jadi mimiti aya carpon dina sastra Sunda teh nyaeta di tahun 1820 basa aya carpon anu dimuat di majalah Parahyangan. Dina tahun 1830 aya tah medal buku kumpulan carpon munggaran. Naon medal teh terbitnya. Jadi aya buku kumpulan carpon anu mimiti terbit anu judulna teh naon cenah Dogdog Pangrewong karya GS. Eta ayana di tahun 1830. Tah ti tahun 1830 nepi ka ayeuna atau nepi ka kiwari, carpon teh loba dimuat atau loba nu nu dimuatnya, nu ditulis, diterbitkeun dina majalah jeung koran. Aya oge anu geus dibukukeun ya, misal buku-buku kumpulan carpon di antarana wae aya Carita Biasa karya RRF atau Rahmatullah Ading Apandi nya, aya Papacangan karya Rusman Sutia Sumarga, aya Neangan karya Caraka atau Wiranta jeung rea-rea deui ya. Salajengna salian ti aya buku kumpulan carpon teh aya deui buku kumpulan carpon anu ditulisna ku sababaraha pangarang anu dikumpulkeun dina buku saperti judulna Petingan dikumpulkeun ku Duduh Durahman. Terus ada yang nu judulna Sawidak Cerita Pondok anu dikumpulkeun ku Duduh Durahman, Abdullah Mustafa jeung Karno Katardibata. Terus salajengna aya Kanagan anu dikumpulkeun ku Duduh Durahman jeung ku Tatang Sumarsono. Tah ieu mah kumpulan carponna anu sababaraha pangarang anu dibukukeun ya. Jadi engke tong hilap aya buku kumpulan carpon nu aya pangarang nangan saurang aja deui jeung buku kumpulan carpon anu pangarangna sabaraha urang. Jadi kudu bisa ngabedakeun nya barudaknya. Lamun judulna Petingan, Sawidak Cerita Pondok eta aya sababaraha pangarang dina kumpulan carponna dina bukuna kitu nya. Terus salajengna urang ngabahas kana unsur carpon. Dina umumna unsur carpon teh ngawengku. Ari ngawengku teh naon? Terdiri dari aya tema, tokoh jeung watekna nya. Tokoh teh jeung watekna aya galur, latar jeung amanat. Tah si unsur nu ngawangun carpon nu ieu disebut teh nu bieu teh disebutna unsur intrinsik nyaeta unsur anu ngawangun jengglengan carpon minangka karya sastra wangun prosa. Jengglengan teh naon? Wujud, berwujud fisik jadi katempo ari unsur intrinsik mah nya. Maksudna anu katempo gitu tah. Salieun ti unsur intrinsik aya oge nu disebut unsur ekstrinsik anu patalina anu berkaitan jeung unsur luareun carpon. Upamana wae saha nu ngarangna, saha nu macana, jeung di mana dimuatna eta carpon. Hartina nya unsur ekstrinsik mah hal-hal luareun carpon tapi masih kene aya patalina jeung ngawujudna eta carpon. Nah, mung sakieu wae dina pangajaran ayeuna minggu paeun urang dilajengkeun deui. Hapunten upami seueur kakirangan. Hatur nuhun.